سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وتخصصا بهذا الكتاب من مسامعنا سيدنا الله وسعرني الإمام إلى جنة شيخنا الذي أجدنا الله ونفعنا برؤهم وبركاتهم شهد الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar aidon jeung kudu waspada deui min adzal khalqi tina minaraan ka makhluk, tina nganyerikeun ka makhluk. Jadi sakumaha ibadah betul beuki keneh nganyerikeun hate batur mah can karuhan eta amal teh kabal tah kitu sakeuli teh ulah daek nganyerikeun betul. Oh lain batur mah kasaha akolot lain bapak kami toha dijamin rezeki nanti susu asli sok ajaran pabaut-baut jeung itu hak kajian hulu dijieun masaka saya dijieun suku segala usaha dipapai dimimiti dagang dan sebagainya goreng jeung kolot jeung itu hak asli. Jadi tekengeng nganyarikeun hate betul mah samalah seperti skill urang ke puasa rek udur dina mobil ge teh ayeuna mah kan usum grabnya kapungkur mapan naik angkutan umum we mun elok-elok mun naon kapungkur mah rek udur dina mobil ge sieun ari nu apik naon sabab bisi nu dina elok eta teh aya nu keur saung kitu lamun ku abdi diinum cenah batur bakal aya nu sirik tah kitu. Jadi lamun teh mah rek sprite bere atuh kabeh lamun moal kabeh tah kitu. Ieu mah ngalalakon geus lain cepet cepet teuing tapi mah tara cepet ka kambeungan. Ya Allah gitu. Ya lamun dipikir teh apa? Gitu. Urang mah kapung-kapung boro-boro ning kitu dibayar ge acan nya di warung teh geus camuyel we teu ningali buating anu ngaliwat eta teh can manggih dahar beuting rek nganjuk meureun dahar teu dibere kitu pada teh milaraan itu nya urang mah leuwih ti kitu sok lamun didapat urang teh beda siapa mikir wah orang sege cariu macan pernah aya nu ka masjid LJR sana bawar ya urang dia tah di LJR we atuh batur teh duh teh gitu kan urang kitu kalakuan nya abdi dia tos di anu cenah abdi dia tos di anu ye kadang salawatan mobil bari jeung nahan tuluh teh dadas deui tah dadas deui bos makanya ngelamun diutang hitung ya nya diutang hitung iya weh lana logika mah urang lamun buburu ka jelema kuduna sabaraha jam jawab atuh berarti ibu-ibu mah tukang buburu bapak-bapak mah cara buburu jadi teh nyaho 8 jam rata-rata guru upah dina zaman ayeuna standarna sabaraha 8 jam teh per hari 100 ribunya lamun cumpon 8 jam lamun kurang tidak 8 jam erek tulus dibayar moalnya asli ya iwak ustad dan dibayar mah kacida we tuh dari kehujanan gitu kan ieu teh 8 jam ieu dan teh kurang tidak 8 jam eta teh buburu ka jelema 100 ribu menang teh 100 ribu aya nu nyegat hutang kamu maneh hutang sia sabaraha 20 maneh hutang sia di jalan atuh datang ka imah teh beak itu mau potong udut potong kopi potong dahar potong jajan budak
PT COD nungguan udah pemajikan ada hidang yang wae HP misalnya. Ayeuna urang buburuh ka Gusti, buburuh ka jelema wae kudu 8 jam, urang buburuh ka Gusti sabaraha jam. So heulaana sampai sapenting ibadah sabaraha jam itu. Cokot teh heulaanan ku salat, teh zakat mah tahun kali heueuh. Puasa tahun kali, dah haji teuing, dah urang mah teu pernah ngimpi-ngimpi kana haji ge. Dina bongkarna ge boga rezeki nu kabayang teh nya imah we jeung nyandung 4 Julai. Aku lah. Beda kiceun ge. Itu begitu malimo nyalban pangguna lain kabayang hayang umroh hoyong umroh di dieu aslina teh geus daftar acan teu acan cari tanah hayang daftar teu hadir ieu heula tapakuran rukun agama sabaraha hiji Bang jawab rukun agama sabaraha hiji 3 hiji Islam 2 iman heula yang di ihsan 3 ihsan rukun Islam sabaraha hiji 5 hiji 2 3 4 5 haji Islam beres tah karek ngabahas rukun iman rukun iman sabaraha hiji rukun ihsan sabaraha hiji asa dipencrong ku Gusti Allah atawa urang asa ningali sapat hate teh ka Gusti erek moal pindah kana iman kana ihsan lamun Islam can geus sia utur wae atuh seuing nya aduh ulang deui heula urang wae oge kukuruh ka jelema teu 8 jam ayeuna ka Gusti hayang urang sabarupa dipentakannya teu mimiti rahmat maghfirah puguh ning dipentasi anu Gusti sing sina leuleus satena Gusti sina poho kana lagi teh kitu deui komentar teh urang teh ka Gusti teh ari guguruna ari nalika panitahna Gusti urang sampai sapenting heulaana paling dicokot tina rukun Islam hiji berarti salat rukun salat fardu teh bari jeung akhir waktuna teh heuh ayeuna salat sampai sapenting sabaraha waktu gerana 5 waktu aya waktuna sabaraha menit coba jago 5 menit oke nya sorangan yang Fatihah teh bener nya keur salat teh sinetron teh digedean geuningan da sieun kaliwat teh coba alap ya rompong ke 5 menit kali 5 sabaraha 25 teh setengah jam acan minus teh sabaraha tak kurangna jeung waduh urang nanya teh sabaraha lain waduh 7 jam setengah erek pantes moal diguruan cepat rasa ngomong nu kilo kecager heula era mantanya aduh tah kajawab naon sababna kudu jarang naon sababna kudu yasinan naon sababna kudu sholawatan naon sababna kudu tulung kanu butuh nalang kanu susah naon sababna kudu akur jeung mitoha naon sababna kudu akur jeung baraya teh kapaham jadi ibadahna make goer mah sok nyampur tarang ngaji sok teh sok silih sampur tarang osok ngosok nawe wungkul ayo tarang mah tarang disampur padahal mah nu osok mah teu kudu di heueuh da bakal indi beresnya ayo tarang mah tarang disampur heueuh malah tarang diserian-serian aja urang upanya bener teh keur mah tara ngajina teh kari-kari di baleudan tuluy disepet beh dituna disindiran erek daek moal ngaji moal naon sababna tah kitu saha nu kituna teh heuh sok ngaji ya Allah ieu Kangjeng Nabi mah ieu Kangjeng Nabi panjaman kapungkur mah nya tempat teh tempat kematu nalika sholat berjamaah di teang panepikeun ka anu disebut maktab Ali, maktab Umar, maktab Usman jadi tempatnya khusus tarpunah pinah sholat teh dan kalau kurang nepi ka diturut bagetan mah tempat abah jeung kitu teu meunang nu sejen teu meunang ieu da bener itu barudak orang yang rarembu itu tempat si abah naon tuh bau aki-aki cenah pakai sama-sama paragi maghrib teh
Jadi babari nalika ngalieu teh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi diteang babari nggak bisa nanti kemana ya sih yo pan di mata lah radio lagi nya mengikuti ulang mau bulan ti ulang kan eueuh sok da nyaho ti ge eueuh lah sok eta teh ngaji 3 bulan sekali jeung abdi mah da eueuh anggar dina kaca lampion abdi eueuh ayeuna aya teh pilih ganti jeung Ustaz Ijal kamari aja Ustaz Ijal ayeuna manehna eueuh gitu janjian saya tak macam itu babari yang nanti kemana si anu cen luka tuh ya Rasul teh atuh cen bilih teu dalma gitu kan jeung Rasul lalu langsung diwawarkeun tong diwabuhan saya tahu komo mau patong di suratan nya heuh aing can mau patong di suratan disampurkeun dilayan ku jamaah teh Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nah, itu sholat berjamaah tadi, begitu. Apun kena hari hati motor saya di masjid, di sadacan ada ke Umargi, abdi tidak acukan hiji-hiji, nato betul. Ada di Mekah mah zaman baheula, gimana Yuna? Zaman beretok mah baju teh sarua, komis, gamis, baju kuru, lalaki di kawawe teh, tak bisa sekali sewa. Sampai ia salaki ngilu ke masjid berjamaah pan isukna ada abdi kitu cenah yang sholat awal waktu abdi heula lalakina itu meureun bubur lucu da eueuh bajuna ngan hiji-hiji kitu urang mah baju pan salomari pan dipake mah eta we teu akhirna geus kitu Pak cari batur eta mah awal kitu ada ridho saat orang heula mere kamu jeung gitu pan urang mah lain teu daekeun malih rek urang malah kampung-kampung aya budak ngilu ngaji geder teu mayar listrik pak bejakeun ka indung sia bejakeun ka bapak sia ngaji teh wah gratis ieu atuh budak teh teu ngaji deui pak kitu ya dasar wana jeung indung bapana ge sakola ge gratis mah ngaji mah ya harapan gitu. Hadirin ulah menjadikan naon sababna fa innahu minas sumumil qatilah sebab nganyerikeun hate batur teh racun yang sangat mematikan jadi deui milaraan batur teh nganyerikeun hate batur teh eta teh racun matak maehkeun naon maehkeun nu geus aya di urang gitu. Berarti atau ganjaran teh moal ka bawah namun teh mungkin kuda racun teh tadi hati-hati makanya nggak ilu sumpung ilu kakade sumpung ilu hati-hati bos makanya politik maya politik geus adat jeung lumrah di mana-mana ngaran politik mah lamun teu ngomongkeun ngagorengkeun ya lamun teu ngagorengkeun digoreng nu aya halus ge sina jadi butut eta politik beres kayak di akhir urang dibahas lamun jalma beuki ngomong ngaleuwih ti bubutuh bari ngomong teh aya unsur gibah ari gibah teh disebutkeun jeung ngaran-ngaranna ari kitu mah disebutkeun ngaranna teh kasih gibah karena ieu mah disebutkeun ciri-cirina jadi gebros teh kadinya misal nemres gibah teh disebutna lamun gibah yakhruju minad dunya ala ghairil islam maka mautna teh suul khatimah mautna teh moal mawa iman sakali deui kade kajeun teh teuing hirupna hebat bawa contoh zaman sahabat ge aya mautna suul khatimah papungkur aya pan kiai anu soleh nepikeun ka santrina wae nu bisa ngampar sajadah di awang-awang teh pan 600 kabayang anu sejenna berarti bisa nepakeun kasaktian kebayang solehna gitu tapi pan mautna suul khatimah naudzubillah min gitu hati-hati balik video ke sawak cirian
mobilnya usah kalau we hidup cenah da jadi biak deui sia ngajaran teh ancam teh ayeuna teu racun mematikan. Qala Imam Syahar rahimahullah inama hujibal khalqu anil wusuli saestuna dihijab makhluk tina bisa sapat ka Allah hateun wa musahadatil malakut jeung bisa nyaksi kana alam malakut bisa aini kusabab dua rupa perkara ieu kasauran Imam Syahar hiji suutuk mah goreng kadaharan dua wa adzal khalqi nyari ke batur kahijab terus kajeun loba guru kajeun guruna mah kiai kajeun guruna mah wali ari manehna akrab keneh jeung dua rupa perkara kahijab terus mau bisa sapat-sapat kalau teu tembus moal daekeun ihsan bahkan berat kalaksanakeun Islam teh salat ge laya-laya gitu tong sholat ngaji we ngaji anu bebas rek bari nongeng rek nulis rek nuntut kan gitu melongan wae jam geus betah tuh nya tuhnya tina setan paingan tara datang atunya bagian urang mah tara datang setan saya teu da marukan ke rumah tuh bab ngaji mah urang ngomong ngaji nerangkeun ngeunah ieu nerangkeun mah beletak atuh ngaranna ge nekean batur usum manehna kudu ngadengekeun pangajian batur mah da ngomong atuh sarerea teh leres teh ieu malah nyindir dah atuh betul mah aduh mata ayeuna mah urang eueuh deui carana da ngaranna ge jelema ieu jelema mah marajal tina beuteul ma ari mah pan jelema ari mah pan awewe ari mah pan manusia ari manusia al insan makhluk khata wa nisyan tempat dosa tempat salah tempat jadi geus lah saha di mana nu bebas tina dosa atuh moal aya sadayana oge boga dosa sadayana oge boga atuh ulah lempeng teuing kana salahna ieu da urang oge boga tak eta gunana ilmu tasawuf teh tak eta gunana ilmu ihsan teh jadi moal ngiblat teuing moal hayo we dikorekan salah batur teh akibatna kumaha manehna anteng teuing neangan salah betul lebihkeun ka poho kana salah sorangan da ngarasa dirina eta eta ieu mah euy kudu ngaji nya ieu mah basah aing ibadah ngaji ngalang lemes ngaji timbang ngungkul pasang batak mah tereh lah sabulan ge beres ngaran ngalemes mah lila lebih di setahun umurna leres ari ngaran ngalemes berarti kudu aya lemes keunana kapaham teh lamun eueuh lemes keunana batak ge eueuh boro-boro rek pasang keramik atuh hartos teh pasti nu leuwih peurih mah jeung bakal ngewa kana ieu bahasa nu eueuh lemes keunana mah cenah teh liur cenah ustaz teh balik jadi kudu kumaha atuh mun asa serba salah jang urang mah pan hese rek bener oge heuh atuh paksakeun we butut oge tah kitu urang mah ngan aing geus nyaho teuing mah piraku rek kasar wae tah kitu ayeuna anu anyar-anyaran mah nu kakara rek jam jidudut rek jam jikumaha oke wajar da nu kakara ari nu geus nyaho mah apa meureun diempleh-empleh heula da nyaho bakal dinyerieun pan kitu kartos teh ari nu beleug teuing mah rek rek jebret sana jebret sini kita jadi masalah jika tuh ari nu ngaji teuing mah nu pernah ngahakan bangku sakola teuing mah kira-kira kitu kahartos teh eta kitu kira-kira rek sarua jeung bodoh mah mending mencedok we kahartosna heula anak da bisa sararea oge gigituan mah nu hese mah mere contoh lamun urangna wae rumis kahartos teh kitu gede naon eta asal masalah teh palna bisa nepikeun ka kahalang Gusti teh asa teu karasa
Gusti teh asa jauh sehingga asa pang benerna, sehingga asa pang hebatna, asa aing uyah kidul dan lain sebagainya. Dua di diceuk Imam Sahab, hiji su utuk mah goreng kadahara. Nu kadua adal khalqi dae atawa minang nyeri hate batur. Kapungkur tahun 160-an Hijrah. Ayeuna tahun berapa berarti? 1400. Pinter beda tukang itu lebih mementak-menyakan gitu-gitunya tahun 160-an pantun teh aya hiji ulama muridna para sahabat tapi ingin berarti tak ulama salaf ya kupingkeun aya nu namina Ibrahim bin Adham sajeuna Ibrahim bin Adham anjeunna terus di Jabal Lubnan tas nu jelah begitu rek mulang disampeurkeun ku para walina Allah ida roja'aka illa abna dunya nalika anjeun rek balik ka lembur anjeun ka ahli lembur bejakeun opat fatwa ti kaula hiji mayuksirul kalam mayuksirul akhlak sahajal manu loba dahar gitu palam yazid ladzatan ibadah maka moal manggih lezatna ibadah teu karasangeuna ibadah teh di imaman kudu kieu teu meunah tarawih teh di imaman kudu kieu teu meunah ustad itu teu meunah ku ieu teu meunah aya we gorengna teh tuh nya karek jadi contohan geus balik sih eta pecat we jadi metoha teh teu kitu teu ngeunaheun ibadah teh serba salah gitu tina alatan loba dahar eta teh teu dibahas halal haram nama berarti nu halal eta teh loba teuing anu halal barang tuang kamerkaan moal ngeunah ibadah komo anu haram model mana nu haram teh nganjuk teu bebeja anu mayarna kapan saha teh ibu ngaji teh misalnya gimana teh nyahoan atuh ngiridit panci itu sok gagabah teh panci dikiridit sebutak seutik itu dikiridit nya nganjuk teu beda ka salaki padahal usul mayar mah bakal dibayar ku duit ya balain ku salaki amit-amit teh mah salaki pake bayar hutang naudzubillahi min dzalik nah ieu teu istighfar eta kayang teh gimana gampang urang dia hari banget terus dibayar ku salaki ya cenah mangga cana bae cara ke abdi malah udah seueuh tuan nah ya Allah ya Rabbi ngajak dibayar ku salaki kudu hidup dia di mana-mana ke ngarah serius deui ngaji teh lah paneta teh teu karasa dosa teu karasa teh model mana untuk salaki keur HS euy ter sampai teh dibukaan oh tinggal lihat bisi aya chattingan jeung rana dar dengan dompet teh dibukaan itu sarwana di salaki di sarua loba dosa-dosa teu karasa kadaharan teh ieu kadaharan nu goreng model mana kadaharan nu goreng geus uguh ladang tina nipu batur geus uguh ladang tina riba mah itu tong diomongkeun lah da hampir sarerea nya pati sanena nepi ka mingguan teh dia mah kausi kabeh we Bang Emo aing mah deui ngaji masa teh Bang Emo teh ieu cek ieu teu dani ngeunah meni pede oh cenah baru kana ngabahas ngaji itu Bang Emo ngabahas aduh ya Allah ya paingan doa teh mintul nya eta teh nepi-nepi itu sakti-sakti bro padahal ijazah sholawat tapi ke seberapa lembar geuningan tadi seberapa puluh lembar yang dibacanya anggap anu lagi holobah ya Allah ya Rabbi eta di antara teh butut parapna gitu ieu mah ku kieu we heulaanan katuangan goreng ieu mah tadi wae katuangan anu murni halalna loba teuing mah ngawaris kana teu ngeunah ibadah tapi tinggalin lamun ieu geus hayang buru-buru balik ngaji tah berarti loba dahar kitu we bekal atuh ceuk we sena ka dieu gerakan
Aduh, ya Allah, hapunten aja nah kurang Sunda mari model kieu we heula balik deui kan kaki patokan buburuh teh sapoe kudu sabaraha 8 jam der urang digawe teh 7 jam sabarapat geus balik ai gaji kudu weuteuh 100.000 sapoe kira-kira bangsat atawa lain eta oh tak geuning cik coba cik tarik dan kadenge bangsat lain eta kitu hartos teh sarua eta teh kajen teh teuing aturan ti pagawena misalkan jam 8 kudu asup abdi ngalaman digawe baheula ya pan jam 7 teh kudu geus di ditu jam macetna ti dieu teh hayang nepi ka jam 7 teh ti ditu pan dieu teh ini teh jam 5 tuh geus sabaraha jam tah datang pan itu teh pan anu briefing heula geuning ngariung make yel-yel geuningan oreh di naon karena tempat geuningan kampung-kampung istirahat pan tadi itu tah nu ngagajina ge sarua eta geus kaluar tina aturan kade eta urang lamun kitu buburuh di mana bae kade kalau misal contoh ya ngajar umpamana batasnya di nama ada jarang di sekolah sajam full mual paling oke 40 menit dan tadi tinggal ke budak masina anu leheung lamun kali-kali kita garangkeun kita ngerjakeun urang loba di luar ada ngobrol utuh di kantor misalkan tah geus korupsi deui korupsi waktu teu make ihsan teh kitu patut teh naudzubillah ini dari purus deui wae nya ngaji itu mending usah bae gitu goreng dahar goreng para jadi teh dihijab hese sapat ka Gusti Allah mata teu kapanggih-panggih Gusti teh teu kapanggih-panggih asa susah itu patang pagawean teh neangan nu sakti pagawean teh neangan makam karamat di mana euy kiai ayeuna nu sakti gitu tungtung wekal di udah pring ka ditu padahal itu kita apa kicau lagi kicau moal ngamplop itu udah mentahim pagawean urang neangan nu sakti padahal Allah kumaha urangna tetep ade cekal ini goreng parata bakal dihijab jadi mual karasa asmaul husna teh ieu anu 88 teh meskipun katalah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin min ya Aziz tuh pan leuwih parah ieu katalah ge teu atuh komo karasa tuh ya lupakeun kana sifat 20 wujud kidam baqom khalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat iradat ilmu lumayan rada lawa ieu ngeteuing karasana ya Allah eta karang nepi kalau gok ayo ya Allah tadi ke saya 10 kali manufaktaran hese rek sapatna rek karasana ya Allah ya Rahman Ar-Rahman teh maha pengasih tapi urang teh asa teu diasih urang teh asa anak tere we nepi ka sabaraha kali pinah pan imah teu betah naon tetanggana di dinya urang pindah mana nih benih kana piomongan teh gitu pindah deui nah teu betah di ditu loba juri heuh hate urang loba juri kan tuh nya disampeurkeun ku juri ku kitu abi mah serius anyar kene ieu can lila aya sabulan daerah Tanjakan Panjang abi beres ibu-ibu dia ikhlas teh sarua yang ikhlas sarua sek dekieu deui ngan itu mah ibu-ibu hungkul besar poe Rebo itu mah Sabtu begitu rek balik tapi kuduna jadwal teh ka Wijaya Motor istighosah dipegang rumah haji teh wayahna cenah Pak Ustaz cenah ipang neangkeun heula itu cenah si mak teu cager-cager mana mana eta cenah sok diheuleuyan ku Pak Ustaz da memang gawe teh sok heureuy we ngaji teh gitu da abi mah pokona asal loba ieu pecat ku aing jeung mitoha teh kicau abi mah tak loba mitoha abi mah dari mana
eta barang di teang teh euy cici kan eta dikersakeun cai panas oge ada getek cai panas kan golak bingung eta segala rupa dibaca penuh apal ponok yang panjang mah yasin sanuh teuing kayak gitu nu pararono ingat karena Robi Firly wali daya tuluy karena doa dahar geus dibaca urang mah Allahumma barik lana fi ma razaqtana teu sieun naon da kitu geus bingung tah tungtung mah harewosan neng geracakeun lamun teu cager abdi erang neng abdi moal ka dieu deui da cager lah ditulung Allah tak digitukan mah dijujurkan sieun juri ge meureun karunya ya gitu jadi gitu jadi ngandung harti nu paling penting maju itu pada itu mah tadi teh ada pernah ngadenge cenah aya anu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar cager ku eta nu kasurupan jadi urang teh ngai teh kadinya matanya teu mati we da lain ka Gusti Allah kana doa apa ari kitu mah ku harewos dira cager nih lamun nenek teh cager aing era pan kitu cager langsung ya Allah ya Rabb jadi di nomorkeun saha imam saha saya saha moal temus hati ya moal temus bimana nepi kana zat Allah karya Allah oge pada melan Allah urang teh teu wagu bimana kana asma Allah bimana kana sifat Allah jeung zat Allah kare kana pada melan Allah gitu wagu urang membuktina sakabeh di aku asa menang urang we lamun lain ku urang dieu mau narek ngaji lamun lain ku urang moal bari saun ngaji misalkeun mereka geus di aku lain kersane Allah ya dalam geus tembus mah geus sapat geus eueuh pengakuan masalah digugu jeung teu digugu lain urusan urang da hidayah jeung taufik mah urusan Gusti Allah teu kudu lah make jeung urang ngagoreng nu ngaji tidak harus kalau misalkan dina nyana ge aya murid beleguk teuing urang nepikeun ka nyarekan ai sia anak saha nih belat-belat teuing teu kudu kitu lah biasa-biasa aja kali nya da tapi sebenarnya mah mari tuluy kan bisa tengah ada bodoh kayak tadi orang terima teu kudu kitu da anger teu ayeuna kieu nya nu abi kaalaman kieu di Arjasari kapungkur abdi teh bapak-bapak teh dugi ke 20 urang ngalalogan teh Sakinah jeung Sulam Taufik teh ti Isa teh beres jam 12 wengi tapi antara sakedeung ngaji di dieu we sakedeung teh udah terakhir orang teh oh kami heula saha sok geus sabar kali abdi tadi panggeulana salat Isya di dieu ibu-ibu na pan abdi geus beal 5 batang arek daratangnya gitu gedelah eta menunggus efek teh tina 20 urang teh nyesa 10 urang gitu dikersakeun ku Gusti diganti boga deui jadwal lain teh di Bumi Harapan poe namanya kitu jeung kitu ayeuna murid di imah barudak magrib umpamana namahan pasti mah sejen bakal ngurangan kitu ayeuna nu ieu namahan nu ieu ngurangan teu aneh dari jadi urang sakit diri itu nak kudu sakitu we jeung ningali lagi ieu lain puloba da urang yang ngarampa diri sorangan atuh jadi urang ningali kumaha sugan aya nu nyangsang hiji-hijieun kitu bahasana ge sugan we atuh aya nu dibere hidayah jeung taufik hiji we heula di manaeun kabeh leres teh da ieu nu hadir di dieu can paruku jeung hatena ngaji teh Pak nya aya nu hatena mah ka Pangandaran sakitu siapa lah dan nyaman kata rek nyangsa ieu mah sugan hiji beak teu jelema nu loba kitu abi mah ningalina lain kudu kabeh da rumah sakit urang
mangkaning ucapan mah ieu loba ilmu mah komo nu anyar ditepikeun mah anyar maca can dipigawe tina kitab teh beledag we diomongkeun ka batur meskipun ngeuna atawa henteu tina kitab mah ngan beja deui tina ceramah batur. Oh batur mah digugusot teh da geus pagawean aing urang mah can dipigawe dar teh ditembakkeun ka batur diguguk moal ilmu kakarang kareta sudah urang nikah nyanen kemis aing urangna Ramadan oge pabeuli moal ari deh urang nikah sorakoh ka batur aing urangna kumaha heuh kareta sapa kareta jadi nikah teh urangna kudu leuwih kudu saluhureun ulah nikah sholat fardu urang ge karek cicing di kelas sholat fardu kudu naik atuh urangna dina kelas sholat sunat urang nikah ka batur sholat fardu insyaallah diguguk dengan kitu beri ngaji teh geus sampai gitu ya sekali teh rukun agama teh seperti cenah ilmu hiji Islam bahasana jasad ibadah jasad itu syariat tuluy iman berarti hati tuluy ihsan berarti rasa kan hese urang teh kahijab moal lusuh-lusuh moal sapat-sapat Islam nawe bungkul jasad nawe bungkul mun teh ngaji nawe bungkul kumaha anger ngomongkeun batur anger tak kitu pasea anger kunaon eta dua tadi teh hiji kadaharan anu goreng dua loba ngajarikeun batur wede kana tadi Syekh Ibrahim bin Adham yang gabkeunana opat rukun perkara hiji saha jalma mayuk sirul aqla saha jalma nu loba daharna fala yazidu ladatal ibadah moal mangih lejatna ibadah teu betah di bawah ibadah teh itu dua mayuk sirul naum saha jalma nu loba hees kahing deui fala yajidu bi umrihi barokah maka eta jalma dina sapanjang usiana sepanjang umurnya tidak akan mendapatkan barokah. Ayo urangnya barokah teh ziyadatul khair bertambah kebaikan. Bahasa urang nama seutik mah loba nyesa urang mah sakitu sakieu ge boro-boro nyesa beak deui malah mah jadi dingin. Gitu. Kunaon teh loba paingan atuh doa menang ijazah di ditu teh asa teu seukeut da geus miripna tuluy hees lain tuluy dagang lain tuluy digawe dan anaknya lain hudang ngobrol ngomong ka dituna ngomongkeun batur mah anger we lain beuki alus beuki parah gitu ieu mah hudangna ge nyaring peutingna ge dipake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah lain lalajo TV kan teh. Jadi teu aneh baca sholawatan ngariung kieu mah komo beurang bari loba kopieu teu aneh nu aneh mah sholawatna tengah peuting bari sorangan bari inget kana dosa pewek di dinya teh da kabayang lawang neraka muka ta eta nu aneh urang mah hees teh bro bayangkeun caritana urang jarah belenyong ka pamijahan pan dina beus teh hees leres dugi ka ditu teh tuluh cenah sampai uihkeun teh pan dina beus teh geus popol deui bae. Jol teh ka bumi tong diganggu cenah nya mamah jeung bapa nembe jarah capek. Padahal dina mobil hee sumbing ka ditu keur jarah teh ukur sapatihah da ka dituna mah tibra. Uih beureum deui wae pan dugi ka bumi teh dikodoan deui wae ya Allah ya Rabbi. Leres henteu. Cik atuh dimanaeun hate teh sok malaweung atuh panon-panon luar dimanaeun panon hate urang budak panon-panon luar atuh tong hees wae kahartos henteu da urang mah kelasna kelas asbab teu cukup ku ngadua bos urang komo teu wawuh jeung ilmu hikmah urang batu ahli wae kudu menta urang mah bahasa cipen nya leres henteu jadi urang mah kudu make ikhtiar ece ihsan kumaha atuh padahal ibu-ibu numpang ketawa lagi bapak saya eta ulang itu bakal nyambung ya tadi aja hiji loba dahar bakal
tengenah ibadah. Dua loba hees batak di halangan barokah, di halangan barokah. Namun loba so kayak dicabut barokah rek kumaha itu kurang kumaha ceramah mah jago tapi itu didengeng terus kurang kumaha boga pamajikan mah geulis tapi asa teu betah we satu boga pamajikan tah teu barokah kurang kumaha gajihan leuwih-leuwih ti DPR tapi teu mah teu barokah kurang kumaha imah mah da lega da batur mengontrak we teu betah we di imah teh teu barokah kurang kumaha ieu masjid nepi ka 2 tingkat tapi teu hayang we asupna teh teu barokah lain masjidna urangna karena sudah itu gitu teu barokah teh so da motor ge muungan di bawah pengajian kudu ngilu bae bengeng batur nya jarak itu hayangeun di mana umroh mah jeung kali itu jarak Mekah jarak ka makam wali bae teh hayangeun lain gratis karek daftar pangeulana di ditu mau ngabahas urang dieu teh nyaho ya lebih tadinya bahasa teh kanu ipis kanu teu katempo bahasa teh ihsan lain kanu nampeu lain kanu leutik hiji loba dahar bari dahar anu halal komo anu haram moal betah ibadah teh dua loba hees bakal dicabut barokah tilu man talaba irdo annas fala yantadir irdo rabbi siapa orang yang mencari-cari ridhonya manusia atau kesukaan manusia bahasa Sunda mah yang kapake maka dia jangan menunggu ridho Allah. Lamun kiblatna nu diudangna kapake ku jelema pengen disukai, pengen banyak jamaah, tong harap-harap ridho Gusti dah yang lagi kapake ku jelema. Kajian wujudna di dunia mah ibadah, di akhirat mah eueuh nanaonan, ya eueuh nanaonan penta we kasihan. Da maneh hayang kapake lagi kurang lembur anu kitu. Naudzubillah ini. Ciri nu hayang kapake ku jelema kumaha pagaweanna teh neangan salah batur we jeung muji-muji diri sorangan kitu mun teh mah kuat wiridna anu dibahas teh aing mah wirid saateu tak geus boga rasa padahal manehna bisa wirid lillah teh pitulung Gusti Allah la ilaha illallah tingkatinya al amalu suwarun qaimatun wa innama arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal itu satu bentuk bos, amal itu satu gambaran, satu wujud, tapi roh nama tetap ikhlas. Jadi sekali itu jadi lain ulah sorakoh wawar harupun batur lain ulah mengulah mah teu ikhlas alus contohan batur ngan lamun tak we saeutik hayang kapuji toh nya aing mah dadas kahartos moal nganggap saingan ieu ka mana-mana oge dulur we malah mah jeung saha oge mikirna teh kieu digurang eueuh pasti si eta mah aya urang kudu wangkuh ka si eta arah ka kurang mah aya digurang itu katutupan ku si eta jadi silih PHP-keun ngabahas goreng mah moal aya tungtungna da kabeh oge goreng ayeuna mah ditinggali teh naonana kahadean nana eta kahadean nana dari bahas goreng pada kabeh beres teh cing inget deui kana ti heula anu sok eunteup kana gula naon ngaranna sireum nu sok eunteup kana bisul nu sok eunteup kana borok naon ngaranna berarti pertanyaan urang teh sireum eta malangeur tinggal kitu we eta beres teh jadi memantaplah hijab urang teh dua ya, hiji kadaharan goreng dua nganyarikeun batur nu nyambung kadinya tadi nu ngeukehan harita riwayat Syekh Ibrahim bin Adham anu dipaparinan ku para wali ku sajaman harita keur ujlah pitah ngabejakeun opat fatwa hiji sahajal manu loba dahar maka moal meunah ibadah sahajal manu loba hees loba sare maka bakal dicabut barokah sahajal manu mudah-mudah ridho jelema atawa hayang kapake ku jelema maka moal meunang ridho Allah
Ieu penyakit sarerea ieu keur usum mata ku abdi dibahas oge. Ieu nyambung ieu kadang ngajarikeun batur ieu. Mayyuk sirul kalam, siapa orang yang banyak bicara bil fuduli wal gibah, dengan lebay ngomong teh, didramatisir ngomong teh. Tadi teh kumaha didramatisir teh juga ieu urang euy keur nyirida eta mah sieup teh ka dieu tiis teh nyaho dah hanapeun AC atuh gitu. Kapaham teh? Pada jadi hal saeutik oge digede-gede. Fudul karena teh berlebihan. Seharusnya kumaha bisa keneh dilogiskeun malogiskeun we lah. Paham teh? Gitu. Dan dia ngomong seutak seutik sakti, seutak seutik sakti. Bisikan itu nami helaan Gusti. Nu normal we lah, nu normal urang mah lempeng we lah, jelema biasa we lah. Gitu. Itu sampaikan ka kumaha? Bil fuduli wal gibah, bari ngomongkeun batur. Fa yakhruju minad dunya ala ghairil iman. Maka eta jalma maot nete moal mawa iman. Berarti syukur khatimah. Tidak bedana gibah. Ngomongna berlebihan, tadi ngomong berlebihan didramatisir ngajarikeun batur atuh. Leres teh. Meskipun muji-muji sorangan ai leuwih teuing mah, hareupeun teu boga, lain alus. Leres teh. Nu apik mah barang dahar wae oge kira moal merek mah moal di dahar hareupeun batur, komo merek wawarehan. Leres teh. Tah kitu nu apik. Lain asal ieu. Da bisa kabeh ge asal ngulangkeun bedog sah teu bisa, ngulangkeun pacul sah teu bisa ngan teu make teknik mah engke teh ieuna nu ngadon. Laras sasanggalu dan sebagainya. Begitu. Lamun ceuk beuteung mah mending milih keneh itu. Pogo duit na kandang. Nyoba disuntangan di kumaha bodoh di papa aing jadi kiai ai rutinan pan model kieu atuh ngaji lagi maralong lagi malong deui daw atuh ngaji. Nah, kamu amplop nah gitu. Beres deh. Oh tuh tinggal di tukang ada sering aja. Beres. Gitu. Diajak. Ampun tengah di bagian. Ada ulah kirang-kirang ngotrok we balik teh nya. Ayo usah ulah ngotrok bisi beak deui teh. Tapi rek ngotrok je jangan atoh we gimana? Ibadah lila teu bisa pan diomongkeun batur mah lumayan teh nya. Pahala heus. Mentak sampe cari ngomongkeun abdi je. Aduh ya Allah, serba salahnya hirup. Jadi kapung-kapung sawah teh panen mah panen ngan begitu geus beunang dipanen teu kalah milikna teh da beak kunaon hiji ku hama dua ge lain ku hama oge kudu ngamodalan tadi da awalna sok wae bibit ti urang pupuk ti urang ngan engke usum panen montong dijual ka sasaha kudu ka urang da maneh bibitna menang nginjem ti urang. Oh, bapak gitu. Ya, begitu panen teh beak, we da batur rumah umumna hargana sekian, maneh nama sakieu dibatas kudu meuli teh. Ya. Teh di dunya bos kepelakan teh. Aduh, ya ngeri. Paingan kudu ngabubuk ka guru teh asli. Jarang sok jelema nu ngasantren barang dijileuk di pasantren langsung lempeng jadi kiai, langsung jadi ustad, jadi ajengan jarang. Abdi ngalaman jadi tukang rongsok heula, jadi satpam heula, jadi tukang cuanki heula. Oh dihina, diledek, dikumaha. Anu balalagur mah. Nu dawang nyenen kemisna, naonna da teu kudu ngagoreng batur, teu kudu pasea, teu kudu hayang kapake, lempeng barang balik ka lembur teh ieu. Aya nu mere sawah, nu mere imah, malah parabut Pak Haji teh geus kudu kawinkeun jeung anak aing, geus kawinkeun jeung anak aing, pan abdi mah riweuh newan peretna heula ge. Tah berarti lamun aya jelema jeung ustad nu hayang kapake berarti teu balik di pasantren teh barudak teh. Kitu. Komo teu pasantren mah. Anu bakar wae hirup teh ngaji teh udah nulis henteu buku gitu. Ya Allah, hirup keuna hampura kieu gaya. Cekali deui teh.
goreng parah aja nganyarikeun hade urang masing waspada ulah asa katingali bungkus sing sapat ka jerona bulan puasa abong kena-kena urang berpuasa Ramadan dan ningali ning di sisi jalan aya nu sukuna we urang pang di ngaso wah si eta teu puasa dosa eta dagang bulan Ramadan can puguh ieu kumaha lamun aya nu geuring sok soalna di ngalaman ieu rapang kudu dahar obat teh sapoe 3 kali bari jeung hargana sabaraha kudu dahar heula ari nyangu pan ari masakan plongsong ka batur teh kitu maneangan warung nu muka tuh kapangi abdi baheula anti ka warung nu muka bulan Ramadan geus kitu mah leweh ditalipak tah Gusti teh mata ulah asal-asalan ningali batur kitu teh can puguh dong kaetosnya jadi ulah wakangewa ningali nu beda teh jeung batur teh kaetos coba lamun warung kabeh nutup bulan puasa kumaha sok da leuwih parah urang masak ngagoreng di urang mah laras teu teh omongan teh laras teh eta kitu encan deui ningali nu kieu kumaha lamun nyabana teh der 80 kilo pan lieur atuh sok nu nyaba mangkana komo dibere sahurna kaberangan mah dan ningali cucung teh jiga korma laras teh puasa meunang di kodo pek wae da aya dina Quran mata kulah nyalahkeun teuing can puguh nu buka puasa anu dagang di beurang di bulan Ramadan eta dosa nitah kitu can puguh goteng nulungan kartos apa kartos eta kitu mata kulah dipukul rata dor kitu mata kulah ditingali kakurangan tingali kelebihanana kitu ulah dibaudan aya beda teukeun wae si eta mah kentor teu pernah pere ngaji kajen teh jijing di juru bari nurutan lumayan atuh minuhan masjid teu cepat kitu apunten di juru mah aduh ya wah ya ada kudu rada gila ini nama ngaji teh dari tahun baru